warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng sonten tepang deui sareng simkuring Anisa Suci Soleha dina kilas warta. Dina wartos-wartos anu parenting geus sababaraha minggu ka tukang, wewengkon Bale Endah Kabupaten Bandung kakeunaan ku rupa-rupa musibah, salah sahijina mudalna cai wahangan Citarum. Dumasar kana data nu katalungtik kurang leuwih 1.536 imah katut wangunan sakola jeung pamarentahan kakeueum ku cai wahangan Citarum tea. Nu ngalantarankeun cai wahangan mudal teh salian ti gedeuna cai hujan, oge ku ayana seserapan cai hujan anu teu katampung jeung teu ngocor kana kamilir. Alabatan lobana runtah anu ngahalangan kokocoran nu ngabalokarkeun cai jadi ngeyembeng. Pamarentah daerah geus nganyahokeun panalungtikan ka saban-saban tempat anu tujuanna ngadata korban jiwa. Sabab dumasar kana hasil laporan ti warga masyarakat, teu saeutik ayana korban jiwa alasan kabawa cai caah tea. Aparat pamarentah ngarasa kapanggil jiwana milu ancrup ka lapangan. Keur mereunahkeun wargana sangkan jauh tina mara bahaya ku cara ngungsikeun ka palataran anu rada anggang ka wahangan Citarum tea. Gubernur Jawa Barat katut reng-rengan satekah pola ngayakeun tarekah sangkan eta musibah teh teu tumimplik bae. Ku jalan nyieun tanggul sacara babarengan di isi wahangan Citarum. Tapi teu saeutik warga masyarakat sabudeureun Kota Bandung ngarasa prihatin ku ayana musibah kieu teh. Rerewangan ngayakeun tarekah ngumpulkeun waragat keur sumbangkeunneun ka warga anu kakeunaan ku musibah tea. Utamana nyumbangkeun obat-obatan, sabab geus mimiti loba nu katarajang ku rupa-rupa panyakit di antarana arate jeung mencret. Akibat tina cai anu geus pacampur jeung kokotor tina runtah anu geus buruk. Ku ayana hal eta, boh pamarentah pusat atawa daerah teu bosen-bosen miharep ka wargana sangkan bisa ngariksa jeung ngajaga lingkungan. Pamungkas ti simkuring, pamarentah ge teu cicingeun ku ayana musibah kieu teh jadi panyepret sangkan wargana sadar kana pentingna kabersihaan jeung ngajaga lingkungan tina bibit berewit jeung panyakit. Anisa Suci Soleha, SBC TV. Mung sakitu warta anu tiasa didugikeun ku simkuring. Seja amit mundur amit mungkur kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.